Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saraya wal baraya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah min walimatil arush wali maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wali tasyakurin ni'ami ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajar dog sing halulang kuring maca ayat suci Al-Qur'an telaku kana Allah acan Gusti nu agung. Coba bareng-bareng atuh sing kompak Allah tak kitu siap tak kitu atuh disadakeunna katempo yakin urang oge geuning nu hadir teh hari rup kabeh siap
ya bapak-bapak ulah-ulang-ulang baik Kang bisi kasurupan didoakeun ku kuring muga-muga bapak-bapak anu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun ibu-ibu oge sami didoakeun nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalagur tapi lamun hulang-hulang teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui bah tarik ai dikitukeun mah makana uihan deui sasarangan sing kompak siap siap ya sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi tak kieu sepuh akibatnya jika gagal fokus teh mohon maaf lahir dan batin bunda bukannya jelek jawab Allah sanes awon umi ngajawab Allah alus si alus mah cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul da sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku eta ku duh teu ngeunaheun anjir coba bareng-bareng sing kompak sallallahu alaihi yo ayo ibu tos taruang teu acan lapar teu geuning leuleus hapunten ibu bapak oge kasepuhan segmen belah dia memang Arjuna lain rek ngajak lalagaan Pak panginten saur bahasa orang dia mah sanes bade ngajak hurai heureuy tapi jisim kuring ngumajak ka sadayana dulur nu hadir di patempatan mari hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita sangkan sadayana mampu khusyuk ketika maoskeun sholawat ka Kangjeng moga-moga ku barokah sholawat nu diaoskeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah amin anu kadua barokah sholawat nu diaoskeun sasarengan anu ti bumina masing-masing sumping kaya patempatan marawa kabingung jeung kasusah barokah sholawat nu diaoskeunana muga-muga kabingung sing leungit kasusahna sing sirna amin anu ti bumina masing-masing sumping kaya patempatan nyarandak panyawat nu rieutna nu asup anginna anu nyeri huntuna nu nyeri hatena nu jantungna nu liperna nu roromeheunana barokah aosan sholawat muga-muga ku Allah sing dileungitkeun panyakitna kalayan sehat lahir batina sakumaha bihara-biharina amin anu teh bumina masing-masing sumping kaya patempatan anu mararawa hutang nah beda soalna kiceupna kiceup nganyuk kungkul da beda kang aya tukang nganyuk mamaraket tiung nage ibu-ibu nyarareng sol entong diomekeun atuh ece beuki kapangih we ku aing naon atuh Arjuna palebah hutang mah eta mah masalah internal maka dibawa ke acara pengajian
ngadoa mah ngadoa tong mikiran ka ditu jeung ka dieu fokus bae hutang mah tong dibabawa. Hapunten ibu bapak perlu dicatat dulur ketika orang dipundut kuno rahayu dicandak kuno kawasa muli kajati mulang ka asal maot ngarana. Urang boga gedong si gerong ketika wafat moal dibawa betul leres. Sawah lega kebon lega moal dibawa maot ibu boga salaki gagah tur kasep lamun ibu maot moal daekeun ngilu leres. Begitu pula bapak boga pamajikan gelis campernik lamun bapak maot daekeun ngilu apa moal. Tapi perlu dicatat ku dulur-dulur orang dia lamun urang hirup di alam dunia kangaran-ngaran urang boga hutang maaf boro-boro di alam barja jaga di pengadilan Allah eta nu ngahutangkeun bakal nagih ka jelema nu boga hutang sedengkeun di akhirat duit moal bisa jamin jadi jaminan hartanya kitu keneh teu bisa dijadikeun pembayaran hutang tuning amal urang anu bakal dicokot ku jelema anu ngahutang. Kumaha lamun amalna oge geuning teu aya perlu dicatat dulur maka dosa-dosa anu ngahutangkeun bakal ditaplokeun ka jelema anu boga hutang naudzubillahi min makana ieu serius ya Allah ya Robbana muga-muga barokah sholawat nu barokah hutang nu haladir di dieu hutangna sing lalunas amin. Tak geuning tarik amina oge anu pangtarikna berarti eta teh nu panggedena hutang. Hayu urang ngaos sholawat babarengan Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mangga sareng sadayana Allahumma sholli ala Allah Muhammadin wa dawaiha Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi sawihan sing kompak Allahumma Allah ala Allah Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allah wa nuril absari
wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenon tetep bebeladugan di tukang aing mah. Oh, paingan atuh. Aya lato-lato di tukangnya. Cuman teh weh jelema. Tong ditakolan jang engkeun we. Ruas aing sugan teh naon atuh kitu. Ieu ngomong-ngomong siap ngupingkeun ceramah namung satengah jam siap. Sajam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh wayang golek meureunannya. Tapi alhamdulillah terus terang dulur dina ieu kesempatan jisim kuring ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amar watas uta gunung Himalaya ageng-agengan manah kuring dina peuting ayeuna anu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ningali antusias urang dieu kana pangaosan sangat luar biasa. Alhamdulillah bawaning luar biasa serentak kompak sadayana ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngupingkeun pangaosan ti kuring mulai jam sakieu dugikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh? Siap nepi ka subuh? Siap. Mangga ibu sinarang bapa di dia caralik nepi ka subuh. Hanya urang marek balik atuh mah. Doakeun we ya sim kuringna sing sehat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Di dieu mah geuning panas ya Allah. Hareudang, hareudang, hareudang. Gampang dibawa gelo nanti geningnya. Ya Allah teu kabeli kipas-kipas acan. Ente Kang Wios hampura sanes nyindiran ngabejaan. Aduh ya Allah panas ya hareudang. Hareudang teu panas teu. Padahal eta kipas aya jadi puihkeun. Oh rusak. Ya Allah tong dibejakeun modalna atuh. Mending kene sumputkeun we atuh daripada nyawa kipas rusak. Doakeun ya sim kuringna sing sehat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Sabenerna mah sim kuring moal sumping tadi nama ka dieu teh Pak da meragukan. Panurul nelponan we orek datang cenah ka Sukabumi rek dina motor cenah ka ditu pokona nama ngomong kitu eta Panurul. Sabenerna peuting ayeuna teh ibu abdi kedahna ka Garut. Ngan ku abdi dipikir-pikir ibu bade naon ka Garut dulur eueuh nu ngundang eueuh geus we ka dieu. Nyanya lah daripada cicing di imah, ari cicing di imah mah kadon ngalobakeun hulang-hulang sete emangna ece sok ngahutang. Ih amit-amit aing mah. Ti payun anu puji sim kuring dipihormat kersana murattibil auqat juru catur pengatur waktu pembawa acara anu muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana. Amin. Wabil khusus segenap reng-rengan para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan tekakantun bini sepuh as'ada rahimakumullah. Teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Anu pangapunten teu tiasa disebatkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Suganangan leres kampungna ge Suganangan, desa Suganangan, kampung Suganangan, Parenca, oh desana Parenca. Oh tenang ini ujian. Kampung Parenca desa Suganangan blok
PON RT 10 RW 5 Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan Jawa Barat Indonesia alam dunia. Intina dulur urang dua kenelanan kurang sadayana ye guru-guru urang sararea para kiai na ajengana asatidahna khususna nu sumping di patempatan ya Rob muga-muga aranjeuna ku Allah sing diparaoskeun yuswana amin sing dicager-bagerkeun dohir batina digampilkeun milik sinareng rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-solehah para putra sinareng putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya robbal oge teu kakantun aparatur pemerintahan ti kawit bawahan dugikeun ka atasan Bapak RT kali Bapak RW na oge Bapak Kades atanapi anu ngawakili para tokoh masyarakat para tokoh terkemuka teristimewa kersana sohibul hajat di dieu anu jenengan nana Bapak Iman Santoso kalih Ibu Entin Suntini oge keluarga besar Bapak almarhum Bapak Rukim Bintarli anu mana mantenna nikahkeun anu janten murang kalina tercinta anu jenenganana Neng Sili wah panurul pelanggarannya Oh Selinya Neng Seli sinareng cep ho entong di bejaan tuh aing keur maca sinareng cep khairul anam intina dulur urang duakeun heula kurang sadayana ye Neng Seli sinareng cep khairul anam anu enggal keneh mayunan bahteri rumah tangga bahtera rumah tangga ya Allah ya Robbana muga-muga dina jeroning pertikahanana sing cara pertikahanana Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam sinareng babu Hawa amin muga-muga ieu pertikahanana mah sing cara pertikahan Nabiullah Yusuf alaihi salam sinareng Siti Julaikha amin sing cara pertikahanana junjunan urang sadayana anu jenenganana Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng Sayyidah Khadijatul Kubra kalayan mampu ngajalin rumah tangga anu samawa sakinah mawadah warahmah amin amin ya robbal teka kantun ibu kali bapak sadayana anu hempak merbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana ridhalillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna hadir di majelisna Allah tujuan daya sanes Bapak Ibu sim kuring yakin kehadiran semuanya pada malam hari ini tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia leres Bu leres kitu Pak punten tingali heula kapayun urang lempengkeun heula tikadna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ditanya ngajawab nama arek ngaji ditaros ngawaler nama Pak bade ngaos tapi fakta sinareng kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran ungkul mah tibang hayang nyaho Ibu nu mana si Arjuna teh Ari Sugante Arjuna teh jangkung badag ai rukutuk teh sagede leuncah kajian nyabunya letik oge nu penting mah hirup bener teu letik oge dicocok bae masok ngagedean betul punten tingali kapayun hiji urang ka dieu teh dulur sejahayang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosa urang sadayana amin amin ya robbal naon jang aya naon jang oh henteu reuas atuh da nempokeun ka urang sugan teh aya naon tiba-tiba jol ti tukang ya punten operator sound system tekedah di ehoan abdi malah nu penting suantena jelas wae jentre bae suara biasa kan cek loud cek loud cek loud
tos kieu entos bae kieu jelas teu jentre teu henteu ih saha nu nyebut henteu eta jentre teu jelas teu nu penting suara biasa wae atuh da lain tukang kuro ieu heuh teu nu penting mah jelas anu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana ti bumina sewang-sewangan sumping ka tempatan muga-muga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah kang urang dorog-dogkeun wae ngaosna nyamanya katambah ieu acara pangantenan karunya komo ibu abdi malamun acara di acara pernikahan sok tara kuat parat nepi ka jam 12 mah komo sabab jam 12 peuting mah geus aya isyarah tingali dina jam dingding tu jarum panjang jeung jarum pondokna oge keur patumpuk-tumpuk matak panganten ge meujeuhna istirahat sateu ojo patumpuk-tumpuk jeung naon atuh kabina-bina teuing makana simkuring punten ieu ceramah moal wengi-wengi kulantaran ieu simkuring oge nuju ka ayaan udur syar'i pa tenggorokan nuju ka ayaan radang garis miring serako saeutik. Jadi simkuring ceramah na oge arek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tu can anaon geus kana lebokeun pikiranna teh amit-amit. Ibu bapak hadirin jamaah as'ada rahimakumullah singkat kata singkat cerita simkuring yakin ibu sinarang bapak tiasa sumping ka ieu patempatan atas dasar iman anu nyangleud pageuh dina mana. Aing mah lieur ngaji teh atuh pabeulis jeung nu nyuguhan deui. Sok atulah suguhan heula lieur aing. Liwat hareupeun aing deui, liwat di hareupeun aing. Ya Allah ya Robbana. Sakor heula ngajina sakedeung ribut ya. Masalahna panon jamaah nempo kanu liwat kabeh ngahiji aing dicuekeun eta sakitu teu pira. Sok atuh bagikeun heula aing mah cicing heula we. Hoai tadi henteu atuh keur sholawatan. Ari ayeuna giliran urang ngabak-blak sibuk ngabagikeun kopi pan ka panggung mah eueuh kopi eta teh. Salatullah salamullah ala tongha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah sadayana hok bari nungguan nujuguhan ala toha rasul Allah Allah salatullah salamullah ala yazin habibillah. Tawassalna bibis wabil hadi rasulillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah sadayana salawat Allah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Barang ilahi salimil minal afati wan niqamah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamah
wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah sareng salatullah Allah Allah ala taha ayakan anu nyuguhan aya itu salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah Allah Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi coba sing kompak Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana sholawat sholatullah Allah Allah ala taha rasul Allah Allah salatullah ala yasin habibillah aya kene ngecan encan apa enggeus biar pengajiannya lebih khidmat supaya pengajiannya lebih aman dan tentram supaya berkah nataplo ka panganten jadi teu pabelit ejeng nu nyuguhan siap sok we bereskeun heula salatullah salat Allah Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin geuning loba keneh salatullah salat Allah Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sasarengan sing kompak ramana Sayyid Abdul Ibu Nasi sauwihan deui ramana Sayyid Abdul Ibu Siti Aminah dibabarkeun di awangi Senin tahun salawat badar salatullah salat ala toha salatullah salamullah ala yasin la ala yasin ala yasin ala yasin besoknya nepi ka subuh kikituan kadinya lah beres nujuguhanana beres rengse kembali ke lab Ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah sakali deui sim kuring yakin sumpingna sadayana jamaah kaya patempatan tangtos atas dasar iman anu nyangleud pageuh dina manah betul leres
Rasulullah nu ngadawuhna al imanu uryanun walibasuhu taqwa, dulur iman teh telanjang bulat sementara baju daripada iman adalah takwa. Ai amilus solihat tegesna pirang-pirang amal anu had. Salat berjamaah baju daripada iman, ngalaksanakeun tolabul ilmi sapertos kieu ieu ge sami baju daripada iman. Ibu khidmah ka salaki baju daripada iman, bapak bager ka pamajikan baju daripada iman, baju daripada ngan ibu bapak perlu digaris bawahi ieu iman sok sanajan nyangled pageuh dina manah mukholid kana ati sanubari pa moal ngabuahkeun hasil moal ngabajukeun takwa lamun teu dibarengan ku syariat anu kacida mahal tur pentingna. Naon atuh Arjuna syariat anu kacida mahal tur pentingna teh? Ku jisim kuring dijawab dulurnya eta sehat wa afi. Kayak kalem-kalem. Ibu jeung bapak mampu ngalengkakeun dua sampean ngepatkeun dua panangan sumping kaya patempatan di samping aya iman nyangled pageuh dina manah didorong ku Gusti Allah ku kasehatan. Alhamdulillah. Ari celeungkeung tepa adzan di masjid, Allahu akbar Allahu akbar, jorojoy dina hate hayang ngalaksanakeun salat berjamaah fil masjid di dalam masjid, nepi ka perungna sanggup melangkahkan dua kaki, melambaikan dua tangan, prak berjamaah di masjid di samping iman anu gede, aya sehat nu ngadorong kana jasmani urang. Alhamdulillah. Termasuk kedua mempelai ieu tah Neng Seli sareng Cep Khoer, Masya Allah. Ari ku sehat mapan luar biasanya Cep Khoer Neng Seli, Masya Allah istimewa. Dasim kuring ge Pak, alhamdulillah boga pengalaman. Yeuh, alhamdulillah ibu ieu ge status masih kene pengantin baru. Alhamdulillah. Baru 11 tahun saya nikah. Alhamdulillah Neng Seli ya age baheula keur kawin teh dibere sehat ku Allah. Ai ka ngaran-ngaran dibere sehat ari nu kieu boga jiwa seni mah. Meme asup ka kamar teh Neng ya Cep Khoer dengekeun si sindiran heula ngalangkungan pantun nomat nyai ulah reuas lamun aya anu heuras sagede buras eta teh urat nu heuras. Aduh. Pamajikan kaluaran ti pondok ari suganter eraan baruk nembalan ibu majarkeun teh tuakang oge ulah bendu lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malu ulu. Alhamdulillah. Sup ka kamar mito hate ngarti Kang dengekeun tapa hajat. Saking ku ngarti sup ka kamar lain lampu nu ngagebur model kieu nu disetel teh buleut koneng 5 watt meleket tetet. Kabeneran Neng Seli Cep Khoer pamajikan kuring mah di Nagadona aya karangan leutik. Pan bingung ngamimitianan apa ari kaluaran ti pasantren mah diuk pagigir-gigir ngan untung aing mah cerdas. Apan dina kitab ukuduli jan dianjurkeun sunah hurai heureuy heula eta teh ceuk kuring ka pamajikan Nyai kah ari eta naon di Nagado hideung-hideung. Aa eta teh Hajar Aswad.
atuh sunat kuaa dicium atuh mangga ecep eta leungeun teu daek cicing kitik 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 nyai naon ieu menyul-menyul eta teh bukit Safa dan Marwah ngabohong piraku Safa dan Marwah teh aya polumean sanes volume eta teh pentil tasbih atuh ari kitu mah hayang wiridan atuh mangga subhanallah 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 ngadenge subhanallah mitoha hudang alhamdulillah ya Allah ye boga minantu ka santri tengah peuting masih kene wiridan alhamdulillah alhamdulillah gara-gara sholat bisa berjamaah gara-gara ibu bapak bisa ngaji gara-gara tukang dagang bisa jualan gara-gara kameramen bisa ngesut gara-gara anu ngajablay bisa ngajablay gara-gara di aya jablay aya oh tuh aya bener tuh aya yakin sadayana insyaallah ibu-ibu solihah amin ya Allah ya Robbal ya Allah ya Robbal kembali ke lab ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah perlu digaris bawahi oge Pak ieu sehat kabagi kana dua bagian aya sehat anu bisa nganter kana rahmat pun ieu sehat aya nu bisa nganter kana laknat anu kahiji dulur aya sehat teh bisa nganter kana rahmat anu kadua aya sehat teh bisa nganter kana laknat pertanyaanana sehat anu mana anu mampu nganter kana rahmat ti Gusti Allah ku jisim kuring dijawab Bapak Ibu nyaeta sehat anu dibarengan jeung afi jadi tamsilna kieu Pak Bu kecap sehat entepna kana jismani urang panon eces ninggalina cepil eces ngadanguna suku wawak bari jeung panceg awak jag-jag waringkas sedengkeun apiat madulur entepna kana ati sanubari hatena dipinuhan ku nur ilahi anu dampakna teh mampu ngabuahkeun tawadu DP-DP handap asor berehan leukeunan dedeuhan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labu ngajait kanu titeuleuh mere kanu butuh nyaangan kanu poekeun eta budak arek ka mana oh ka mama oh beda ya aya kelainan ya budakna nya ruas aing jismanina sehat rohanina sehat insyaallah kadituna bakal nganter kana rahmat ti Gusti anu kadua dulur aya sehat anu nganter kana laknat jeung azab ti Gusti Allah anu mana bah sabalikna tinu tadi sehatna teu dibarengan jeung afiat kecap sehat entepna sarua kana jismani urang cara tadi sedengkeun hatena teu apiat hatena dipinuhan ku sirik pidik aniaya ngewaan geuleuhan payaan kabatur naudzubillah summa naudzubillah kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung apiat kadituna lain kalakah nganter kana rahmat ti Gusti Allah nu aya ge bakal nganter kana laknat ti Gusti Pak punten kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung apiat sanajan imahna na tangga jeung masjid maaf boro-boro daek asup ka jero masjid salat tadarus dan lain sebagainya nincak teras masjid ge embungeun Kang
Kangaran-ngaran sehat teu dibarengan jeung afiat sok aya paribasa seperti kieu bah. Jalan-jalan eta kabanjaran aduh cemimin aya. Woi, sorry Min. Lain mimin iya, mimin itu Amerika. Jo maaf atuh bisi kasinggung maganting aran atuh kokom. Oh nami kokom aya. Euleuh Eti. Nunung. Rodiah. Maimunah. Moe maneh. Kesel sudah sagala aya. Deui Nikita Mirjani bade ka mana atuh deh. Tos jadu murang kalinya Mbak Nikita Mirjani ayeuna mah. Nyanggeus ngaran zaman baheula we tulah ameh eueuh di dieu Dewi tah kitu teh. Oh, di Pacetan Pacetan naon teh? Hah? Parenca. Di Parenca aya ngaran Dewi? Oh, Sinta. Di Parenca aya ngaran Sinta? Santi. Maisaro. Moe sirah. Oh atuh da mun sagala aya kesel di Parenca mah komplitnya. Geus tong dingaranan piomongeun Jalan-jalan ka Banjaran aduh ibu-ibu orang kampung Parenca nu balalager. Teuing eueuh nu nyawer aing mah di dieu mah. Ya Allah, penting tadi mah aing ceramah tadi mana poho deui ya Allah. Oh, di ditu di Jampang penting tadi mah. Ya Allah, kepala desa tah nyawer meunang 1,5 juta. Hadir teu Pak Kubuna? Oh, Pak Kadesna hadir. Ampura Pak Kades lain nyindiran ngabejaan. Palimana calikna? Oh eta, ya Allah, apunten Pak Kades. Ieu mah di Jampang di ditu balager Kadesna teh tah nyawer. Duh kadi dia mati apal. Apunten Pak Kades heureuy campur heueuh. Cek Pak Kades pagoy teh aing mah nyakal teu mawa duit. Nyana ke lagi diantosan da Pak Kades. Aduh aing jadi era ya Allah. Ampura Pak Kades didoakeun sing panjang umur Pak Kades. Tah geus didoakeun kitu mah sok nyawer biasana. Jalan-jalan ka Banjaran aduh Bapak Kades anu bager. Tak komo dikitukeun masuk langsung eta teh biasana. Oh iya arek ka mana Amanda Manopo atuh ya. Jalan-jalan ka Banjaran aduh ibu orang Parenca nu balalager. Naik taksi kahujanan pangajian rajin ka pangajian aduh ibu-ibu anu bager kasalaki mah angger ngalawan nah nyengir bangun rumasa. Emang di dia aya nu sok ngalawan ka salakina aya. Aya di dieu nu sok ngalawan ka salakina aya. Saeutik loba. Tiungna nu warna kumaha? Pak punten pangjawabkeun ieu bapak-bapak ibu-ibu bagian jempe heulanan. Pak. Sugan molor. Pak. Pak. Arjuna hayang nanya, lamun ibu-ibu di kampung Parenca aya nu sok ngalawan ka salaki, cing kira-kira ibu-ibu nu model kitu sehat apa henteu? Sehat apa henteu? Sakali deui sehat apa henteu? Sehat atuh make nyebut henteu. Matak bisa ngalawan ge ka salaki nepi ka ranteng-ranteng ti koro nyangangang ka salaki. Mata kitu ge
sehat kan. Pertanyaan nu kadua, kira-kira lamun aya awewe di kampung Parenca ngalawan kasalakina, kira-kira eta apiat apa henteu? Apiat apa henteu? Eta masalahna teh Pak. Ari awak nama sehat, jismani nama sehat, ngan kendalana dina kolbuna teu api. Bu, bu, ibu aya, ibu araraya, buaya. Coba Arjuna hayang nanya ka ibu-ibu, ibu punten, ibu sok seuri tara ka salaki. Asa Ustad mun salaki bogaan duit. Giliran salaki tegablegan duit mah boro-boro hayang seri monyong kawas aseupan. Komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese. Budak beuki mewek nu nagih rabang bang emok dararatang. Wah aing curiga ya, curiga aing di dieu. Emang di dieu aya nu sok nginjem duit ka bang emok aya? Pang tarikna belah dia ngajawabna. Aya di dieu nu sok nginjem duit ka bang emok aya? Ngaku atuh naon hesena. Naon salahna urang nginjem duit ka bang emok peperining dulur teu daekeun nulungan tatangga hare-hare bener teu Bu? Bener teu Bu? Beda jeung urang keur jaya, beda jeung urang keur loba duit. Boro-boro dulur tatangga ge mepet-mepet bae ka urang ngaku-ngaku dulur. Betul. Giliran urang nete semplek nicak semplak usaha kaditu kadieu hararese budak beuki mewek beulieun loba budakna jajan wae. Eta mah boro-boro tatangga dulur oge lumpat pura-pura teu wauh ka urang teh. Betul. Untung ada Bang Emok. Betul. Hidup Bang Emok. Goblok bener. Beuki kapanggih ku aing. Bu, ibu, kajeun sok nginjem duit ka Bang Emok ngan omatnya ieu ku Arjuna diduakeun heulanan. Barokah pangajian peuting ieu ibu-ibu nu boga kabeng berat ka Bang Emok nu jadi nasabah Bang Emok. Mudah-mudahan barokah ngaji balik ti dieu sing laloba duit. Amin. Wih. Loba ning Pak nasabahna. Bu, ibu, cuman dia pepejeh ti Arjuna. Lamun tema wangsul ti dia ibu tiba-tiba ku Allah diberi duit. Atau besok lusa tiba-tiba Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Wayahna eta hutang ka Ceu Emok bayaran ibu karunya da batur oge usaha lain susu lumputan wae sia. Repeh-repeh can rapih aing ngomong dengekeun heula yo. Bayar lunasan tong nginjem deui titik sagede kalapa. Lain sia. Bu, ibu, Pak. Pak. Jadi diem bae pugu bapak-bapak oge sarwana. Bener teh Bu? Pugu dia oge nu ngijinan ka pamajikanana. Betul. Bo meuni seolah-olah awewe anu nyieun kasalahan teh pugu sarwana oge manahanana nu ngijinan ka pamajikanana. Betul Bu? Siga nu pamajikan balik ti Ceu Emok teh sia geus di mana eta geus di mana? Tadi teh geus ngariung Ceu Esi, Ceu Nenah, Ceu Maimunah, Ceu Rodiah pokona mah ngariung. Geus berjanji. Heupan baheula mah berjanji teh abetadi ul imla abismidatil aliyah. Ayeuna mah berjanji teh sanes kitu Palura. Aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya. Jika tidak tepat maka sertifikat imah diambil. Al-Fatihah. Eta cenah nyahoan, cenah bangun pengalaman, amit-amit. Lain pengalaman menurut peneliti. Emang gitu. Sia geus di mana? Tadi teh geus ngariung jeung Ceu Emok. Sia naonan ceuk kiai ge teu meunang kitu teh. Haram nginjem duit teh sabaraha? 1 juta. Dia kon sia 500.000 jang rokok aing sarwana. Haram jadah doang. Amit-amit. Nauzubillahi min. Pak. Sanggek aing mengaji jeung bapak-bapak teh kieu. Pak. Bu.
Punten anu cek Allah haram dina Al-Quran malah asup kana kategori ribawi diantarana transaksi riba nu dilakukan ku Bang Emok jeung nasabah-nasabahna Pak. Saur Allah dina Al-Quran wala takulur riba omat dulur ulah wani-wani ngadahar barang riba dibongkar eta ayat ku barudak santri di jerona aya haraplah yeuh disebutna tela nahi kaluar qaidah usul fikih al aslu bidnahyi litahrim nyimpulkeun dina eta ayat dulur bahwa yen transaksi riba rek Bang Emokna rek Koshipana rek bangke atau bang kelilingna eta hukumna haram jeung aduh silih harewas tamaruk teu kadenge meureun ku aing majarkeun teh palura ari butuh yes hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh sekali haram tetap. Saya mau tanya ibu bapak mohon dijawab. Naon untungna urang nambut artos ka Emok mah? Pak, naon untungna urang ngijinan nginjem duit ka Bang Emok Pak? Eta teh untungna teh etanya? Untungna eta teh? Mohon maaf saya ngajak berpikir, mohon dijawab. Lamun urang nginjem duit ka Bang Emok gedena 1 juta rupiah ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan? Atuh geuning nyahoeun. Tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan? Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem eta lamun mayar. Lamun nginjem eta lamun mayar kabeh ngomong lamun nginjem de eta lamun mayar de. Hapunten Bapak Ibu sengaja saya ulang-ulang pasugan we dibolak-balik mah paham kabeh parat kana jajantung tembus kana hati sanubari ari geus nyaho kana katerangan mah muga-muga ku Allah sing dilungsuran taufik jeung hidayah amin. Coba Yusim kuring ngajak berpikir tong waka make dalil Al-Quran teu kudu waka make hadis Nabi ijma komo parat nepi ka kias lamun cek bahasa urang mah urang make logika we Pak lamun cek bahasa tauhid mah urang make dalil akli we lamun cek Rocky Gerung mah urang make akal sehat we Pak. Saya tanya sekali lagi nginjem dari mana dikurangan mayar kudu ngaleuwihan. Kalau memang prosedurnya Emok teh seperti itu, berarti datang Bang Emok ka dieu teh nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Nguntungkeun apa ngarugikeun? Eta geuning sadar. Untungnya di mana, Pak? Atau berarti lamun aya deui Bang Emok datang ke kampung urang da eta mah buktina geuningan lain kalakah nguntungkeun faktana mah ngarugikeun lain nulungan buktina mah kalakah nyekek atuh lamun datang deui ke kampung urang eta Bang Emok mending diantep apa diusir? Antep kenapa usir? Antep kenapa usir? Orang dia siap usir Bang Emok siap takbir. Nah ibu-ibu mah siapa pagi ku aing anjir nasabah Emok kungkul geuning ya Allah karunya teuing ya Allah anjir ka pagi ku aing ya Emok ya Allah geuning loba nasabah ya Allah di dieu teh ya Arjuna ceramana peureuss wios moal ngambek moal ngadat moal pondong moal mere berkat astagfirullah menit tarik Pak menit niat ka ini kenai tadi berkatan oge da urang maka dia oge ikhlas tapi ieu hoyong teu lah wios bager geuning aquana aya
larutana aya astagfirullahaladzim teu sopan ka ustad teh ibu mah nyarios teh meuni susu sing lemes atuh ibu ka ustad mah ulah susu ngomong teh nenen gitu. Punten ibu, ini bukan bahasa vulgar, bahasa lemes. Ibu lamun nyusuan budak bahasa lemesna kumaha umi? Nenen. Jadi lamun aya kiai ajengan ustad datang ka imah peperining urang mere susu gunu sugu mah teu bisa atuh bahasa-bahasa sing geunaheun. Ajengan bade nginum teh manis, bade cai kopi, bade nenen. Punten ibu ditampi nenen. Palurah punten wilujeng nenen. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuh hapunten nenen. Geus atuh ih ganeng riweuh amat teh aing hayang nenen. Bau. Khoer, mantep yo nenen Indomilk. Bau beres ngaji nenen kecemelek. Bismillahirrahmanirrahim. Duh liar aing ngahoer ngaji kieu mah lain ngaji di acara panganten mah geus nenen teh tatempuan jadi teu pararuguh. Atuh ningali tutup botol aqua buleud bari polos ningali tutup larutan disegel tinggal dikitukeun tapi kunon tutup nenen buleud tengahna anu kieu nya. Tutup gelas atuh eta pikirana teu ka mana amit-amit. Geus jadi kana nenen kieu atuh itu. Kembali ke lab. Nepi ka mana tadi ngajina? Atuh nenen mah eta mah iklan tong diasupkeun atuh deui Gusti nu agung. Nepi ka mana bieu ngajina? Ih ngahaja padahal pa di kaditu ka dieu di kakaler ka kidul ka kulon ka wetankeun teh meh poho pembahasan Bang Emok teh. Emang moal nanaon di dieu ngabahas Bang Emok moal? Serius? Aslina moal aya nu kabesekan moal? Moal aya nu kasinggung moal? Tapi daripada Arjuna ngabak-blak sorangan, ya urang perjanjian heula, ya kateranganana urang baca we babarengan yuk. Urang baca babarengan yuk. Sok tuturkeun sim kuring bareng bismillahirrahmanirrahim. Anu teu macana sabaca Emok aing nyahoos ya. Ayo bareng bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba fi qaryatin. Entong kieu dalin doa ieu mah maca hadis. Balikan deui idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah hartosna. Saur Kangjeng Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan. Naon euy? Aku ngomong kabeh. Naon euy? Ar-riba. Transaksi Bang Emok. Di mana euy? Fi qaryatin. Di kampung Suganangan. Faqad ahallu. Maka nyata eta warga masyarakat Suganangan sarwajeng mancing liang pusihim pikeun diri pribadina. Kana naon euy? Ngomong kabeh, kana naon euy? Adzaballahi, kana siksaan Allah, kana siksaan. Lo ngomong kana siksaan.
Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, ieu katerangan eces turjenter dibaca sasarangan ieu memang original ti Kangjeng Nabi, hadisna soheh Pak. Dan mungkin ini akan mampu menjawab salah satu pertanyaan ketika dilontarkan. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Ku Allah diturunkan di alam dunia keneh Bu. Gempa bumi can angges disusuli ku banjir bandang, banjir can angges, longsor di mana-mana, longsor can angges, kecelakaan maut di mana-mana. Mohon maaf saya akan ingatkan kembali, sugan inget eta gejeng sugan nepi berita naka dieu. Ibu bapak beberapa bulan ke belakang bahkan hampir 1 tahun Pak. 5,8 magnitudo kedalaman 10 km telah mampu memporak-porandakan bumi pertiwi Nusantara anu wilayahna tepatna di Kabupaten Cianjur anu titikna di Cugenang, Pacet dan sekitarnya. Hancur Pak. Nepi teu berita Cianjur, gempa Cianjur berita naka dia nepi teu? Dugi teu? Keeng teu? Hariwang teu? Cemas teu? Hoyong ieu ganungan naon ieu teh suganangan dikitukeun ku Allah cara Cianjur ieu hoyong kampung Parecet naon tadi poh wae aing mah aneh ieu ngaran kampungna raja pohoan wae naon Parenca, kampung Parenca hayang digempakeun cara di Cianjur ku Allah hoyong amit naudzubillahi min. Terus terang Pak, gara-gara gempa Cianjur saya berpikir dalam Pak. Kenapa? Sabab dampak tina gempa Cianjur teh ya Allah, banyak orang tua kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, begitu pula sebaliknya. Ironisna kiai loba nu jadi korban Pak. Santri banyak yang luka-luka, ratusan pondok pesantren hancur Pak. Sugan nepi henteu slogan Cianjur ka orang dia bahwa Cianjur adalah kota santri. Dugi teu slogan kitu ka dieu. Henteu. Kumaha teh? Ya henteu ieu dugi. Nu nyebut dugi berarti gaul, nu nyebut henteu teu apaleun eta. Cianjur kota santri Pak, banyak pondok pesantrennya. Ya Allah, gara-gara gempa kamari banyak pondok pesantren bahkan ratusan ala lancur, santri luka-luka bahkan teu saalit, santri oge anu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Ngeri Pak ku jisim kuring di pikiran. Ya Allah, ternyata geningan benernya lamun Gusti tos ngalungsurkeun azabna, lamun Gusti tos ngalungsurkeun musibah, Allah teu pilih bulu, teu paduli si eta tukang ibadah sarua bae penderitaan mah jeung nu haram jadah. Teu paduli si eta tukang syukur sarua we penderitaan mah jeung nu kufur. Teu paduli si eta tukang taat sarua we geus kitu mah penderitaanana jeung tukang maksiat. Naudzubillahi min. Matak sepuh punten rek teu kesel kumaha sim kuring ketika ningali jelema aya nu dipapatahan ku kiai, dinasehatan ku ajengan ngalangkungan bahasa. Tong kitu atuh Kang, pan eta teh diharamkeun ku Allah. Ibu teu meunang kitu atuh, pan eta teh dilarang ku Allah. Mang teu meunang kitu atuh. Pan ieu Allah bisi bendu, Allah bisi marah, Allah bisi nurunkeun azab jeung musibah. Kumaha si eta nu dipapatahan ngajawabna? Lah kiai masing-masing we hirup mah. Sok aya nu nyarios kitu aya? Aya nu sok ngomong kitu aya? Lain aya bener, loba. Macing-macing be kiai macing-macing dia hayang ngadagor aing teu kana tangkurakna eta. Masing-masing bae. Emang manehna lamun maot bisa ngagali kubur ku sorangan? Bisa manehna ngamandian sorangan? Atuh dina bisa naon ge batur lalumpat bener teh. Meting-meting be kiai masing-masing. Aing nu mabokna kunaon kiai nu lieur na masing-masing we kiai. Aing nu judina, aing nu masang salotna kunaon kiai nu stresna. Aing nu nginjem duit ka cemokna kunaon kiai nu rewelna ngilu mayaran leung. Sok aya nu nyarios kitu aya? Engke mah omongkeun ka jelema nu sok ngomong kitu teh Pak, piraku geus ngaji kieu teu sadar, arek ira tuh urang teh sadarna urang geus karolot coy. Era atuh.
Bejakeun ke manu kanu sok ngomong kitu teh. Dengekeun ku sia. Memang sia nu judina, sia nu mabokna, sia nu jadi nasabah cemokna, sia nu ngarentenkeunana, sia nu sok maksiatna, tapi dengekeun ku dia haram jadah, make haram jadah nu kadua mah. Lamun Allah geus nurunkeun azab jeung musibah, lain sia ungkul tolol anu bakal ngarasakeun penderitaanana, tapi kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Betul. Udah jadi marolotot ka aing kieu ya. Ieu moal naon peures moal? Apa tadi geus bebeja cenah gae cenah peures oge. Iya Pak. Carita leutik aya ibu-ibu keur nongkrong hareupeun imah dina teras. Keur ngeunah-ngeunah nempo pamandangan hareupeun imah ari gujunyut teh kana bujurna. Aduh. Kodongkang dikodok kumpanangan si Ece, ternyata aya bentol sagede pestol, aya bentol gede amatnya. Pas begitu dicabut tina bujurna, ternyata aya sirem berem nyoco, aya sirem berem. Pas begitu nempo sirem berem eta si Ece ngadak-ngadak kesel jeung ambek. Modar sia. Tungtungna sirem berem Pak. Beres maehan sirem berem ret kabelah katuhu, ternyata ningali ngadungkuk sarang sirem. Teloba carita jeung teloba omong, gidi ka imah mawa lamak garing, dibukakeun jok motor, dibuka tong bengsina, lalapkeun eta lap garing dicabut deui, tuluy ditaplokeun kana eta sarang sirem, teloba tatanya deui langsung diduruk. Apa yang terjadi? Sarang sirem nu ngadungkuk jadi hancur berkeping-keping, termasuk penduduk-penduduk sirem nu aya dina jero. Dina jero kabeh pararaeh menjadi abu. Cenah ngaji teh jadi kana sirem ieu teh. Padahal nu nyocona mah hiji. Ngan kulantaran si Ece na kesel, ambek jadi boga bisul, jadi boga bentol sagede pestol, tungtung nama jeung sarang-sarangna dihancur. Artinya apa? Kampung non itu poho deui. Pak Parenca, hese ngingetna kampung Parenca mah mudah dilupakan. Pak, artinya apa? Boleh jadi di kampung Parenca nu mabok nama saurang, nu judi nama saurang, nu jadi nasabah ceemok nama saurang, nu maksiat nama saurang. Tapi lamun Allah geus ambak, lamun Allah geus nurunkeun musibah, kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Saparenca bakal ngarasakeun peurihna. Naudzubillahi min. Siap ya Parenca bersih tina maksiat, siap. Siap bersih tina maksiat, siap. Bersih tina riba, siap. Bersih tina perjinahan, siap. Bersih tina perjudian, siap. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Coba Pak, sok tanyakeun we ibu ka Mang Ebit teu percaya mah. Ibu tahu gak Ebit? Lah teu gaul deui wae. Siapa Ebit? Pintar. Ebit gak ada. Nah itu kan ditanya begini Bu, Bit, yuk, kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Oh, Ebit menjawab Bunda, Ebit menjawab, serak-seraknya maksakeun, udah dibayar merenan. Cek Ebit ya Bu. Barangkali di sana ada jawabnya.
Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi kan itu jawaban ebit loh Pak. Coba tanya ke kakang jeung Nabi, aplikasikan make bahasa parenca. Ingat aya nama. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hei dunungan kaula, kunaon atuh Allah teh meunang ngalungsurkeun adab di dunia kene. Rasul ngajawab, sebenarnya 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan informasi. Saur Nabi, lo tadi tiap keterangan anak dibaca sasarangan. Hei Arjuna, hei bapak-bapak, hei ibu-ibu orang parenca, ida doharo, lamun geus terang-terangan, lamun geus bungkelekan, lamun geus ngadalohirkeun. Naon nu ngadalohirkeun teh ya Rasul? Arriba, jelema tuturubun kana riba, tuturubun ka ceemok, tuturubun ayeuna ka kosipa, tuturubun ka bangke atau ka bank keliling. Memang anu keur trending teh ceemok eta teh Bu, ayeuna teh bener. Lamun teu poe Rebo, poe Senin mun teu salah mah. Kamis di dimanya. Oh Senin. Oh benar berarti aingnya. Mun teu Rebo ngoriung pan eta teh kos tadi teh bar janji, ngoriung eta teh kitu. Ya Allah, jelema geus tuturubun ka ceemok, ku rame ayeuna teh Pak nyetelna teh jeung judi slot eta teh ayeuna teh. Keur ngetren, keur trending ayeuna eta ya Allah. Naudzubillahi min. Aya jawab sing jujur sakali di parenca aya nu geus terang-terangan kitu aya, nu geus bungkeulekan aya, anu geus ngadalohirkeun aya. Catat hai orang parenca, berarti eta sarua jeung asup kana kategori faqad ahallu li anfusihim. Sarua jeung mancing eta warga masyarakat kampung parenca pikeun diri pribadina. Kana naon? Azab Allah, kana gempa bumi, kana tsunami, kana longsor, kana puting beliung. Azab Allah, kana siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna Arjuna hayang nanya ka orang parenca, jawab sing jujur. Hei ieu warga masyarakat kampung parenca, ieu parenca hayang digempakeun cara di Cianjur ku Allah hoyong. Ieu parenca hoyong digempakeun cara di Cianjur ku Allah hoyong. Ieu parenca tiba-tiba keur tengah peuting pendudukna jemplang-jemping. Allah ngalungsurkeun angin puting beliung, yeuh bumi sadayana disapukeun ku puting beliung, pendudukna sadayana jadi korban hoyong dikitukeun ku Allah hoyong. Ibu jeung bapak ieu kampung parenca nu didamba-damba kurang, nu disayang-sayang kurang, tiba-tiba longsor ngadadak menelan rumah warga saparenca sadayana pendudukna jadi korban deui bae hoyong dikitukeun ku Allah hoyong. Bagi Allah nyiksa jelema teu kudu ku hitungan tahun, teu kudu ku hitungan bulan, teu kudu ku hitungan minggu, teu kudu ku hitungan poe. Dengan hitungan detik Cianjur porak-poranda apa buktina? Hoyong ieu kampung parenca sadayana disiksa ku Allah, dicabut berkahna sadayana ku Allah. Hoyong dicabut berkah ku Allah hoyong. Lamun teu, lamun alim, lamun embung, pertanyaan terakhir tolong dijawab. Abdi percaya ka ibu jeung bapak boga hate nu pangjero-jerona hate. Jawab sing jujur. Rek nginjem duit deui moal ka Bang Emok. Moal Ustad pan ayeuna mah keur ngaji. Bu, ampurannya da kumaha atuh katerangan kudu ditepikeun leres da Pak. Akang ngampura diulah kasinggung pedah ngijinan wae ka pamajikan. Da kumaha katerangan daripada disumput-sumput urang bodoh saineng-ineng moal aya nu ngelingan. Bener teu? Leres teu? Amek moal? Dendam moal? Bu, Ibu, Pak,
sanes kuna naon Pak punten eta tuh cenada Arjuna ceramah teh ongko di acara pertikahan tapi kunaon jadi ngabahas halal haram maaf Pak. Arjuna jujur lamun ceramah tara mamawa politik di acara pertikahan lain ku pedah teh nyambung baheula lamun ngaji di acara pertikahan simpel yang saya bahas Pak gampang ngaji di pertikahan tinggal ngomongkan kedua mempelai hayang bahagia rumah tangga nu kahiji antakuna jauh jatuh solihatan pamajikan kudu bager wa auladu abroron boga budak kudu bager nya atuh lamun urang rumah tangga pamajikan bager budak balalager usaha deket bari cincai pasti jadi bahagia bener teu pernah teu kapikiran kurang kumaha carana pamajikan supaya bager kumaha carana budak supaya bager. Imam Ghazali panu nyariosna barang haram lamun asup kana jero beuteung urang dampakna mawa qoswah kana kolbu mawa teuas kana hate Pak. Makana maaf ya ku Arjuna dibere tamsil saeutik. Hapunten Kang, kunaon urang ngadenge adan wegah-wegah teh rek kacai. Berat rek kacai teh. Kirang bara berjamaah majeng batur. Da Arjuna percaya kana kailmuan bapak-bapak orang pareunca. Kabeh oge nyaho kana pahala berjamaah anu 27 darajat teh saeutik oge moal dikurangan sanajan masbok leres teu bener teu tapi kunaon da wegah geuning arek berjamaah teh Pak waktu pengajian rutinan atawa pengajian saminggu sakali mingonan teh disebutna wegah-wegah teuing hadir padahal geus dijadwalkeun ku kiyaina diprogramkeun ku DKM-na dina waktu saminggu sakali henteu 24 jamna kabeh dipake jang pengajian henteu eta teh dina saminggu teh waktu nage maksimal 1 jam jeung tawasulna sakedeungna setengah jam bener teu tapi kunaon mingonan teh berat-berat teuing rutinan teh ogah-ogah teuing Pak padahal eta teh fardu ain Pak ya Allah ya Robana alasan capek teh tunduh teh cangkel teh rek lalajo Persib heula teh pokona jampe kedul kabeh dibaca kunaon ogah-ogah teuing atuh Pak maaf Pak perlu dicatat ulah wakan nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram asup kana patuangan urang dampakna mawa teuas kana hate mawa kendor kana ibadah eta Pak. Bu Ibu tong galak teuing ibu-ibu mah sok jadi kalongan balik jadi tengah ulang weh karunya Bu Ibu kunaonnya lamun tatangga aya kesebaran betul ya Allah kunaonnya tatangga kabeli termos anyar kunaon hulu si ece nu ngagolotrokna tatangga kabeli kulkas anyar nasi ibu kalah nu paranas tirisna tatangga kabeli mobil anyar si mana kalah naik mobil ambulan kenapa ini bunda maaf ibu tak iya ya ulah wakan nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula kunaon ieu teh panas hate wae bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang dampakna ieu hate urang teuas mudah dikuasai oleh setan tungtungna mah ningali batur maju lain kalaka bungah nu aya ge kalaka susah naudzubillahi min Pak euy kunaon urang boga pamajikan teh bandal-bandal teuing Pak iya ya. Makanya punten khair ini perlu dicatat. Saya kajian ini memang rek disebut jeroting sabodo teh teuing, tapi ieu demi kamaslahatan. Pak. Woi. Pak. Kunaon boga pamajikan teh bandal-bandal teuing atuh? Cek akang tadi pamajikan teh ngalawan wae nyangangang wae. Kunaon atuh pamajikan teh ngalawan wae? Padahal punten ibu, punten neng gelis panganten anyar neng Sela, Seli. Neng Seli kewajiban istri terhadap suami nu paling penting dawamul haya kudu ngalanggengkeun isin mayunan caroge tapi kunaon Pak pamajikan teh geus teu eraeun yang hareupan salaki hitut hareupeun salaki teu eraeun cileuh naplok sagede bodrek dina panon teu isineun ya Allah heuy hareupeun salaki teu eraeun aya naon atuh ieu teh Pak teuas teuing ieu awewe teh keras-keras teuing bader-bader teuing ngurus tunyung teuing ka salaki teh sakalian di kamar paduduaan satu selimut berdua cekuk pamajikanana hitut kot guguru bugan salakina kunaon atuh pemenang culanggung boga pamajikan teh bapak-bapak perlu dicatat ulah wakan nyalakeun ka pamajikan introspeksi diri heula Pak bisi kasab urang kotor loba teu nganapakahan kanu jadi pamajikan tina ladang nu diharamkeun ku Allah
menang puak paok dibikeun ka pamajikan, menang ngarentenkeun diparabkeun ka pamajikan, menang nipu dibikeun ka pamajikan, hasil tina judi dibikeun ka pamajikan, tungtung nama teuas pamajikan hatena, dampakna jadi awewe nu durhaka kanu jadi salakina puas. Ta eta nu penting nama matak eta cep khair nyakan khairul anam. Urang mah hayangna khair nyebutna. Lamun khair mah artina alus, lamun anam mah artina jelema. Ari ibu jelema sanes. Sarua jelema, naon sababna make disebut jelema? Sabab merejel dina beuteung emak. Lamun dina beuteung bapa mah jadi jelepa. Geus ah. Khair dengekeun. Ya ari hayang khair atuh iku mah urang we. Hoga itu anam. Nam kade hati-hati lamun masian tuang, masian jajan, masian fasilitas kanu janten bojo, usahakeun tina ladang anu hal. Catat eta apa penting. Iya nu leuwih penting mah. Ngomong ya nu baheula mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu heula. Ieu heula atuh bisi melek bisi mah. Nyunkeun doana ti sadayana ibu bapa rehna insyaallah jisim kuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet amin. Alhamdulillahirabbil. Jadi kumahanya aduh beuki penting teh ari nenen teh asa kumaha kitu tah. Sana ibu abi tadi gengge apa nempo tutupna jadi asa palalaur nyekelana ge. Engkewe ah. Bu. Ibu. Ya Arjuna arek amanah ka ibu-ibu dikupingkeun moal. Dikupingkeun moal. Diamalkeun moal. Bu, urang hargaan salakiyu. Urang hargaan salakiyu. Catat amanah ti Arjuna aya 2 bu. Anu kahiji ibu omat temenang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suam. Catat eta bu. Neng Seli, mana Seli? Sel, oh didinya ai sugan teh itu ngareneng. Oh eta mah lalaki deui nya astagfirullahaladzim. Cai teh beureum ka dia tiungna. Oh lalaki kahalangan ku apunten Kiai. Sugan teh Seli, iya Seli mah dihareup. Meni pajauh atuh jeung panganten oge. Sel. Seli teu meunang barang penta ka khoer. Sorry, anam. Tenang tong ka molotot, santai. Ieu ngadat wae tadi. Aing nyebut khoer teh anam cenah. Pan khairul anam ngaranna ge meureun. Nya Sel. Seli teu kenging barang penta kanu janten caroge kakang anam. Di luar batas kemampuan Kang An. Tu anam aya nama bener mah. Ibu temenang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suam. Nu dikhawatirkeun kieu Umi punten. Khawatirna ini ada kaitannya dengan halal haram Pak. Nu dikhawatirkan bisi salaki saking kunyaah kanu janten bojo. Dedeh kanu jadi pamajikan. Cinta terhadap istrinya. Bisi Kang Khairul Anam saking ku cinta ka Neng Seli. Tungtung nama toh pati jiwa raga. Tipa paretot jeung tiba baranting. Neangan hayang nyumponan ka hayang nu jadi pamajikan. Ngan hanyakal salaki keur lemah iman. Ngaranna ge jelema kadang imana naik kadang imana turun. Ngan ieu lalaki teh keur imana turun, keur lemah imana, tungtung namah teu diliuk halal jeung haram. Salaki teh dampakna belaan nipu batur, belaan ngarentenkeun, belaan puak paok, belaan ngagarong, belaan korupsi. Meunang nu dipikah hayang kudu jadi pamajikanana. Diasongkeun kanu janten bojona. Si mana horeng eta kacampuran ku ladang haram atawa seutuhna tina ladang nu diharamkeun ku Allah. Catat ibu, catat Neng Bager, Soleha, punten sanajan alus bungkeulekanana. Eta ibu, eta Neng sarua jeung diracun kudu jadi salaki ku barang anu diharamkeun ku Gusti Allah. Nauzubillahi min. Matak ulah sok maksa teuing ka salaki teh Bu. Ngukur we ka salaki barang penta bisi salaki teh keur teu mampu.
Ibu dahar keur eueuh deungeuna sing sabar ulah nekem ting ka salaki bisi menghalalkan segala cara mending kene dahar jeung SMS nyaho teh SMS orang dia oh teu apalnya SMS teh sarimih make sangu aja SMS sarimi make Neng Seli ibu alus keneh ku salaki di paraban unggal poe SMS sarimi make daripada dahar anu mewah-mewah salaki hasil tina nipu naudzubillahi min alus keneh dahar jeung cai baso bu tukang baso liwat meuli caina ungkul dibikeun ka pamajikanana saking ku tegaduh-tegaduhna eta caroge alus keneh dahar jeung nu kitu daripada dahar jeung hamburger dahar jeung KFC dahar jeung nu mewah-mewah dahar di restoran besar tapi tina ladang korupsi naudzubillahi min dampakna bisi cara tadi teh power Pak hiji nu kadua ibu teu meunang ngomong lamun salaki bade istirahat kulantaran capek ti enjing dugi kasonten entos kasab milari perkara nu halal jang nafkah anak jeung pamajikan omat ibu omat neng bager geulis teu meunang ngomong kan jadi salaki anu matak ngabingungkeun komo nu matak nganyeri hatekeun nu jadi salaki hati-hati catet bu ieu mah salaki arek sare ya Allah eta ngomong padu bae beletak pangabutuh ti nepi kajet berebet dicaritakeun salaki kuat teu bisa molor astagfirullahaladzim ya Allah ya robana kuat pindah ka tengah imah palurah eta salakina dipeurem-peurem teu daekeun sare da puguh ge hate geus kasinggung bener teu Kang geus nyeri hate mah ripuh salaki teh teu bisa sare panon geus beureum yang hareupan asbak dihareup aya kuntung udud geus koneng dicokot dikenyot di ku salakina eueuh haseupan pada bapak mah poho teu disunut heula tadi sih ya Allah eta awak salaki teh kuat nepi ka kuru ya Allah maaf kanu karuru Bu ai kuruku panyakit jeung kuruku pikiran beda Bu kuruku panyakit kuruku pikiran benten ari kuruku pikiran mah dibawa ke klinik terdekat teh daekeun cager da cek klinik naoge wah ini mah enggak ada penyakitnya da puguh ge hate leres teh Pak dibawa ke puskesmas terdekat teh daekeun cager nama dibawa ka Kuningan ka rumah sakit gede oh hatu da puguh we da di ronsen katingali hasil radiologi na ge meuni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot Naudzubillahi min kunci hayang dibuka pintu rezeki ku Allah hayang diberkahkeun rezeki ku Gusti Allah catat Bu ibu bahagiakan suami membahagiakan suami enggak susah Bu teu kudu modalan ibu cukup memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang itu sudah jadi poin kebahagiaan buat suami leres teu Pak sanajan bapak ayeuna krek boga duit teu boga duit usaha keur maju atawa keur rugi bisnis keur alus atawa keur monoton tapi lamun pamajikan tetap istiqomah sopan santun ramah jeung tamah urang ngarasa nyaman selaku suami merasa beuki nyaah jeung dedeh kanu jadi pamajikan bahkan siap tanggung jawab kanu jadi pamajikan jangankan jiwa raga nyawa dipertaruhkan untuk seorang istri kita betul teu Pak ieu mah salaki teh kuat teu betah di imah ya Allah ya Robana teu nyaman lobana teh ngarona we jeung ngarona alasan ngarona salaki teh ya Allah atau teu ngarona nguseup we jeung nguseup salaki teu betah cicing di imah teh ya Allah kunaon atuh ibu yeuh lamun salaki teu betah cicing di imah ulah nyalahkeun ka salaki ieu mah kalaka dicarekan salaki teh sia teh kunaon meunang teu betah ngajadog di imah teh mikir eceuna buat ting urang selaku istri tidak bisa memberikan servis yang baik terhadap suami. Begitu pula bapak ulah hayang dihargaan ku pamajikan unggul. Kita itu sudah rumah tangga. Cep hoe, punten, cep Anam. Tenang. Ini parah ini. Anam sekarang sudah rumah tangga sareng Neng Seli. Salah Seli.
Jeung Neng Seli saling menghargai. Neng Seli berikan servis yang baik buat suami. Suami tetap istiqomah dedeh jeung nyaah tanggung jawab kanu jadi pamajikan. Lain ala kadar maraban, tapi maraban upayakeun tina ladang nu dihalalkeun ku Gusti. Lain tibang makean, tapi makeanana kudu anu diridoi ku Gusti. Yakni kudu tertutup Hati-hati salaki, hati-hati bapak-bapak, hati-hati seorang suami ketika ayeuna mikeun pakaian kanu jadi pamajikan. Kemudian oratna katingali, jangankan terlihat paha, jangankan terlihat dada, satu helai rambut katingali ku lalaki anu lain muhrimna, maka dosana bakal ditaplokeun kanu jadi salakina. Kenapa? Sabab suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin di antara keluar. Hati-hati, ya maka pamajikan mere baju ti luhur make lekmong. Ti handap make mekmong. Lekmong kelek katemong mekmong tuur katemong. Aduh. Pamajikan dititah liar, buligir di luar. Amit-amit. Nauzubillahimin. Make tiung nak murucut. Kade Pak. Make ditiungan pamajikan tengan murucut katingali jiga leupet. Jangan sembarangan Pak. Mere pakaian kanu janten bojo atawa teu murucut mangan cawerang kuat katingali ngagematna kutang. Kudu tertutup Hoda ditiung ge katingalina jiga japati Pak. Apal japati? Jablay pake tiung. Kepanena musum disingkat. Kadaharan ge disingkat gehu toge jeung comro oncom di misro amis di detol sabun sete detol. Wah pikiran ini parah lagi nih, ini parah. Si ibu anam tenang anam aman anam khairul anam Seli khairul anam. Ingat parinci salah deh aing hapunten salah. Khairul anam jeung Seli di parenca sing barokah. Amin. Ya robbal. Bu, memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Sakitu modalan teu? Ngaluarkeun duit teu? Teu. Ku kitu ge salaki geus bunga. Bener teu Pak? Leres teu Pak? Komo lamun ningali dina sisi pahala, ibu memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Ya Allah, Ka'bah matak borolok dosa Ka'bah. Ibu lamun hayang ningali Ka'bah ka Arab, minimal kudu boga duit 30 juta ibu. Ustaz boro-boro 30 juta ka CMO kecan lunas. Tapi hayang boga pahala, kawas nempo Ka'bah gampang. Ibu pulang ti dieu, balik ngaji ti Seli, ibu masuk rumah, lihat wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, lalu panggil sama ibu, labbaik Allahumma labbaik. Lakan Ka'bah. Tuluy cium tarangna, Neng Seli, mencium kening seorang suami, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad, Neng. Bu, Hajar Aswad. Komo salakina nu hideung mah. Ya maaf anu hararideng. Bener loh Bu, dina kitab Uqudul-Lijan mah dijelaskeun Neng, bahwa satu kali mencium kening seorang suami, jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu di Hampura. Sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Bu, sakali nyium. Neng, sakali nyium 70 dosa sakali nyium. Lamun 2 kali 140 dosa 140 dosa. Batak ibu-ibu balik ngaji ti Neng Seli jeung ti Cep Khairul Anam hayang bersih tina dosa gampang. Ibu balik ti dia kecerokan tarang salaki. Lain hahaha ieu amalkeun. Kade ngaji salah dengis ya picilakaeun komo salakina teu hadir, ibu hayang ngamalkeun katerangan ieu, salakina teu nyaho kana katerangan pan mata kriweuh, bener teu? Leres teu?
Ibu pulang dari sini ketuk pintu dulu dong, betul gak Bu? Assalamualaikum. Kang, Bebek pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini sia geus mantoknya. Astagfirullahaladzim akang hargaan atuh kieu-kieu ge mamah teh geus ngaji Kang ya Allah. Tumben sia eling. Ih, amit-amit ya Allah boga salah kita teu kabeneran aing mah ya Allah. Coba lamun akang tadi ngaji, Kang tadi teh ngaji bab rumah tangga ya Allah. Coba lamun akang ngaji pasti romantis da eta teh. Emang sanu ceramahna Ustad Arjuna Kang ti Sukabumi. Naon cenah? Akang hayang ngadengekeun. Heeh. Kieu cenah Kang tapi hampurannya Kang bisi mamah salah denge da mamah ngaji teh di juru. Kumaha? Kieu cenah Kang ceuk Ustad Arjuna sing saha pamajikan terus anu nyum tarang salakina ari kitu maka cenah Kang pahalana teh sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dicabok ku salakina Hajar Aswad nah jadi Haji Ahmad. Awas salah denge bahaya lain Haji Ahmad tapi Hajar Akang ngampura heureui lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad. Malah cek Arjuna teh Kang kieu. Kumaha? Lamun mama sakali nyium tarang akang maka jaminan ti Allah 70 dosa mama dihampura. Sakali nyium eta teh Kang, sakali nyium. Aing nyaho sia mah balik ngaji teh nyium tarang aingnya. Amit-amit ya Allah najis. Astagfirullahaladzim. Sia kasalaki nyebut najis. Hampura Kang kalepasan jurig. Udah sia jurigna. Jadi saya teh kekeh balik ngaji terek nyium tarang aing. Eta lamun diizinan ku akang teu mah moal Kang. Saha atuh dan teu hayang dihampura dosa ku Allah Kang. Ek sabaraha kali nyiumna? Akang masih kan teu didenge mamah tita tadi ngocoblak sabaraha kali. Akang dengekeun sakali nyium wae geus 70 dosa mamah nu dihampura lamun 2 kali berarti 140. Komo meureun Kang lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Ibu, Neng, geus lamun tong tatanya deh Neng, lamun geus diizinan ku salaki geus langsung we amalkeun. Langsung amalkeun Ibu amalkeun. Balik ti dieu gampang ieu, praktekna kitu. Baku tek beheung salakina. Palitekeun sirana raketak. Tinggali Ka'bahna. Maksudna mah tinggali wajahna penteuna geus kitu tuluy cium Hajar Aswadna. Maksudna mah cium tarangna. Ibu, cara nyium Hajar Aswad enggak sembarangan, ada bacaannya Bu. Bisi ibu teu apal tulis da ieu ge ibadah sarua tuh. Neng, tulis. Bismillahi. Allahu Akbar. Cium, plaktuk. Insya Allah cek salaki ibu teh alhamdulillah ya Allah pamajikan orang balik ngaji jadi garelon. Udah terbiasa eta teh. Ma Pak ini menurut survei kadang-kadang ibu-ibu madang dan sote lamun arek ka kondangan. Betul? Ari-arek ka kondangan madang dan bebeakan. Lipstick 3 jengkal. Make up 5 cm. Halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panon. Rugudug hujan badak ngangkatan pakaian. Balik deui ka imah halisna leungit. Di tempo-tempo percis tuyul dan bayul. Tersebeh dangdan rambut diri bonding tening Pak. Di lelempeng di benhur. Di cet di bereuman hejoan. Jahean cikuran. Tuluy deui eta takurupukan sambelan seblak hulu ngaranna eta. Baju butut ganti kuno alus reka kondangan mah beda pokoknya liwat ibu-ibu tengah poe Pak balik ti kondangan melanghir minyak nu meunang meuli akang dibeakeun kabeh.
Apa nah hanyir budak ora tong serius nu ngarti wae ta budak. Beres dan habis-habisan keluar dari rumah. Hanya dipersembahkan untuk tukang ojek. Lieur teu. Nah, ai giliran arek sare jeung salaki, Pak. Boro-boro dangdan, boro-boro make baju mantes. Kalakah make daster bolong. Anu cicilan sapoe 2000 teh geuning sia nyaho ai geus sia nyaho lah nyaho. Arek sare jeung salaki mah boro-boro Pak. Nu aya ge kalakah make ieu teh geuning autan. Atuh dicium ku salakina teh pait. Subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autan meureunna. Naudzubillahi min. Bu, ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Bager diantarana idza nadzarta ilaiha sarrotka, minimal si pikabungaheun lamun ditingali kuno janten carog. Insya percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayah. Nu tepuk tangan aing menyanyi tadi di dia, ya Allah ya Rabbana. Geus ya yang lagi tadi aing mah. Ya Allah ya teh jam sabaraha deh. Astagfirullahaladzim itu karasa geus arek 2 jam ieu teh teruskeun. Emang teh capek? Bener. Saha nu capek? Wios abdi mah capek oge dah. Ceramah astagfirullahaladzim. Ini parah ini. Ulah kitu tubuh dibayar so ngisin-ngisin. Ieu mah pancing abdi ge tadi kelas. Sok ngomong dibayar ngisin. Kan eta teh mah geus puguh ieu. Nu puguh nama capek kulantaran abdi mah di luhur, ibu mah dihanap, dat moal capek dihanap mah. Matak lamun hayang ngasaan capek kali-kali ka luhur geura. Ibu sok di luhur osok. Ceramah maksudna, pikiranna ditinggal mana karep. Udah leuleus abdi teh ti dieu teh bade teras ka Tasik, Pak. Enjing-enjing. Wios teh naros ge. Maksudna mah yang didoakeun ku orang dia sing sehat, sing panjang umur, sing soleh. Sakieu teh digeberan ku kipas oke sang mah kalaware teh eureun. Berarti cuaca di dieu panasnya panas. Tos hujan teh acan. Can sakali-kali acan. Tos. Mudah-mudahan sing hujan deui hujan berkah. Ulah hujana ulah hujan adab. Hujan berkah mah nimbulkeun kamaslahatan, hujan adab mah nimbulkeun kamafsadatan. Naudzubillahi min. Pesan ka Cep Khoer sinareng punten. Cep Anama. Aing salah teh ya Allah, langsung dikomen di dieu mah. Aduh netizen. Cep Anam, sinarang Neng Sally, Cep Anam, jadilah suami yang baik, suami yang perhatian kanu janten bojo, omat kade hati-hati tina perkara anu diharamkeun ku Allah, kudu dijaga diraksa barang haram, niatan urang nikah teh seja ibadah ka Gusti, seja hayang boga batur supaya bisa babarengan kompak menuju Gusti. Hayang neangan batur supaya bisa leuwih khidmah kanu jadi indung bapak inung bapak neng ge sarua kitu sing bakti kanu janten caroge da ayeuna mah geus lain tugas kewajiban nu jadi inung bapak ayeuna mah geus jadi minantu bahasana ge cenah neng geus jadi minantu mimiti nampi tugasna naon bakti ka salaki gitu sing hade ka salaki tuturkeun naon
pituduh tinu jadi salaki selama parentahna alus wayahna wajib kudu diwaro, tapi lamun parentahna bertentangan jeung syariat teu kudu diwaro ge teunana naon. Kade hati-hati lamun caroge masihan artos iya artos di mana ti A B C D, oh berarti halal, canak tabungkeun. Mudah-mudahan rumah tanggana sing barokah, amin. Ya Allah ya Robbal, ya Allah ya Robbal. Cep Khairul Anam, tenang. Cep Khairul Anam harus menjadi selimut ketika Neng Seli kedinginan. Neng Seli harus bisa menjadi kipas angin ketika Cep Khairul Anam kepanasan. Artina kudu saling atuh lamun ngaranna ge rumah tangga sok aya wae paket rokna leres teh sepuh, leres teh nu namina rumah tangga sok aya paket rokna omat ulah gampang ngaluarkeun kecap tolak, sabab kecap tolak saciduh metu saucap nyata. Lamun diniatan ibadah yakin moal kaluar kecap tolak tina lisan. Hati-hati lamun teh mah atuh Cep Khairul Anam panas Neng Nuni Isan, Neng Khairul Anam Neng Seli nuju panas, Khairul Anam tiis gitu. Lamun Khairul Anam panas Neng Seli panas, setan tidinya babari ngagoda urang, bisi kaluar kecap tolak tina lisan. Abgodul halal ilallah at-tolak, sanajan dihalalkeun ku Allah tetep da bendueun Allah mah naon pagawean nolakna lalaki kanu jadi pamajik berjuang dari nol babarengan ngeunah nama rumah tangga anyar mangontrak beuh nu ngaganggu anjir pokona mah mudah-mudahan sing digampilkeun rezekina babarengan duaan ikhtiar duaan dari nol terus duaan. Kade lamun geus maju ulah khianat ka pamajikan geus maju ulah khianat kanu jadi salaki. Kadang-kadang berjuang teu nol rumah tangga teh pa salakina geus sukses, salakina geus maju eta balik gawe salakina ngahapusan heula WhatsApp da meureunan saling naudzubillahimin sing bisa ngajaga ngaraksa karena kehormatan salaki ketika caroge nuju teu aya di bumi. Meong. Naon teh Ibu, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kami manfaat lepat neta samata-mata kabodohan kakirangan jisim kuring mugi ageng pangapunten. Wallahu yaqdi bihi bati wa firahli walahu fidarujatil akhirah. Khudma sofada' makadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.